Sampurasun. Assalamualaikum pawargi. Ayeuna carita terakhirnya tina dongeng ngawadul ayeuna nya cerita terakhir mungkin. Tah singkatna di udag-udag dugikeun ka teu kapenak di leuweung sancang Prabu Siliwangi teh. Padahal Prabu Siliwangi moksa di tempat eta teh. Walau alam moksa teh naon nya? Ngaleungit painten nya. Cek Prabu Siliwangi. Kan mawa iteuk Prabu Siliwangi teh nya. Ditancepkeun iteuk di leuweung eta, creb cek Prabu Siliwangi. Simkuring edek tilem di ieu dunia. Maksudna bade ngaleungit. Singkat cerita walau alamnya teu aya jasadna teu aya, nanaonna teu aya. Tah trojol Prabu Kian Santang, di mana Prabu Kian Santang masih milarian nu namina ramana nyaeta Prabu Siliwangi. Teu aya, teu pararuguh ka mana ieu Bapa Uwing. Prabu Kian Santang menakan tongkat anu nancep di leuweung eta. Heran Prabu Kian Santang nyampeurkeun kana tongkat eta bari dicabak, bari di Assalamualaikum sampurasun pawargi. Janten eta cerita anu tiasa disampaikeun dongeng nya. Dongeng belum tentu leresna, matakna hapunten bilih aya cerita anu teu sesuai sareng sumber sareng kenyataan ieu mah sekedar ngawadul, judulna ge ngawangkong jalmi kedul. Mudah-mudahan cerita ieu sing janten hiburan kanggo sadayana panginten aya salah hiji karuhun urang anu dicanna kumaha ieu mudah-mudahan janten pepeling supados urang teu hilap ka purwadaksi urang, teu hilap ka pemimpin urang anu kapungkur, anu tos ngawangun ieu pajajaran, tos ngawangun ieu Sunda anu di jerona orang Sunda teh somea handap asor, silih asah, silih asih, silih asuh nya. Orang Sunda mah saha deui meureun nu ngabangun teh, anu ngawangun ieu tatar Sunda teh nya sepuh-sepuh urang, karuhun-karuhun urang nu kapungkur. Bade ku Prabu Siliwangi, ku putra-putrana Prabu Kian Santang sareng sesepuh nu sanesna. Nya mana urang kudu bisa ngajagi lemur urang nya, kudu tiasa ngajagi wilayah urang, mudah-mudahan alakur sadayana nya.